Dukun baca mantra. Darat air putih lalu pataji cabul. Kemana? Di pos itu. Ayo. Ayo, baru dapet. Ayo. Udah lari, baru dapet. Itu teh aman ke tombo. Ayo, Tombonya deh ya. Deh. Yo, deh. Kayak naon tuh Roy teh ngirarewas kieu. Ye, kieu. Tadi nama Dede cenah. Kalau ngitan wae duit, Kalau ngitan duit kamari cenah aya nu ngomong. Ieu aya nu nyawan tuyul, mau tuyul, saha ta eta jelemana? Bawa mana jang sama tuyul. Apa tuh saha jelemana? Den, biasa ngalilin Den, saha Den? Orang kamari asa tenang kali mau deui jeung mana Lewat. Ieu we aya nama urang ieu we urang selidiki subane ke aya ieu nana. tak benernya. Heeh, urang selidiki we. Di mana Intip, we? intip. Urang intip. Intip hayu kan intip ge. Orang jebak jebak. Saha di lembur urang teh gitu asa aya nu aneh gitu. Alba motor asa kita ganti wae motor teh. Asa wae aya ta eta jelemana. Heeh, jelemana. Perlu dicurigai Kudu eta mah. Tandaan eta Sing jelemana. hari intip ayo. Urang intip ya. Intip lah. Ayo lah. Ayo. Kenal rawan we. Ngariung deui teh. Ieu we ngariung we da. Oh, Mana kopi aja nih teh. itu ngararo pipisan. Mali atuh mali. Mali atuh. Boleh. Mali teh mali. Nah, Rasa gini. tahan boleh kan? Nah, gini ayat teh. Kopi on. Naon we? Tuin sok. Ngariung jenis sepi. Lain, geus di marana ya? Oh, ya biasa we itu, Gus. Biasa. Jalan. Mana negara raya? Ieu teh. Ngobrol naon teh cinu sararius kieu? Ieu teh si Roy teh tadi teh ieu si Dede teh kali ketemu duit di lembur urang teh asa resah gitu. Jika aya nu tuyul. Wah, ya Itu teh. Udah deh ngomong leungit duit cenah. nya ayeuna mah da zaman kiwari mah atuh keur mah usaha keur sarusak kieu meureun naon we beureunan dilakukeun ingut tuyul suka bocah-bocah ka monyet gitu nanti beureunan. Bos, mau gila Roy ya? Balik ya, lulusuhan. Ya perlu. Bos ya. Eta duit anu itu pengulanganna kumaha? Sok we eta pake mun dengerin naon. Oh, itu nuhun tuh nya. Heula tuh nya. Ayo hati-hati. Jauh. tuh main si Bondi mere duit kerta usaha ge gede deh Oh, asa curiga orang si Boni. Mere 50.000. wow oi pengarasa ujon orang pindah ka tengah Oh iya, palindah. iya Tapi kieu aya lemburna kamarana ya barudak. Tiiseun atuh. astagfirullahaladzim Naon dia yuk? Lain eta dia budak lain dari itu.
Tapi ya. Asa teu ningali euy. Hah? Teu ningali. Ya dia ka ditu lompat Mana ningali itu teuing. tapi na eueun jadinya teh kolebat. Wah, rame-rame mah da aya tuyul nya bagus ya. Orang benar we. Terbuk. Naon penasaran we. Marana tuh udah ngabring wae. Masih kira lebak ya ngajak ka dieu. Hari malam loh, udah dia kemana? Kemarin Kamu deh. Nah, dia masih ngobrol ke masalah aya ya. Tadi kalungitan duit. Ngomong-ngomong teh aya ieu naon nu kuyuh. Dia orang ninggalin budak, cuman wes nepi di itu, kalengit. Boboe Kok lebat. Kemana ya tempatnya? Kabar di itu, tapi jadinya teh. oh ini semuanya euy. Berarti geus bener-bener aya berarti di lembur urang teh digana teh. Oh, sih kana rame-rame kitu mah. Heeh. Laporan mau ya ka RW. Ini Ini laporan laporan. heula. Orang selidiki. Orang selidiki we. Iya laporan deh. Iya. RW lain penasaran bieu naon cuman teh budak. Naon orang teh ningali. Aduh, istri nggak ada di rumah, perut lapar. Bikin nasi goreng dulu. Dirasakan dulu. Main apa enggak ya? Wah, lumayan ya. Walaupun nggak ada istri. Alhamdulillah, makan. Alhamdulillah. Oh iya, air minumnya lupa. Ngambil air minum dulu. Waduh, siapa yang makan nasi goreng saya ini? Kok udah habis? Wih, serem banget ya rumah ini. Kabur tinggalan. Main ini. Dia orang laporan dah ke RW. Laporan. Naon aya dinya? Pak, kenaon dinya sarangan. Assalamualaikum, BW. Waalaikumsalam. Naon, nah? Iya, bisa ya peryawi ya, sekali. Dok, ke dia cari. Salam. Oh, banyak. Dia suruh tangan itu sama. Yang telepon. Kamu dulu, ada was. Dia boleh. Halo. Bukan. Aya naon ieu teh? Asa rada was kieu kan? Iya, ya teh BW.
di lemur teh rame-rame aya tuyul. Terus kahoyong abdi mah lah rona teh digerakkeun deui lah. Dari eta kan ada ngebeja gitu tah rame-rame di lemur ieu aya tuyul. Tah beja teh cek warga di dieu atawa warga di luar. Jeung sugan eta tuyul teh anakna atawa bapakna kah tuyul teh. Mohon Pak RW warga di dieu masalah anakna jeung bapakna mah duka tah. Malih aya anu ningalieun tah ieu jalmina. Tadi Pak RW ke ngarumpul jeung barudak teh aya nu lewat ari sugan teh budak teh pake baju aya kieu. Pas dilihat teh langsung ngaleungit kolebat. Nah, kan geus aya geus dumu kitu mah tuh di budak kitu geus aya beja. Dan bakal eta teh cenah jiga budak terus ngaleungit iles. Nah, ieu mah kumaha lamun aktifkeun deui rona. Ini kan tadi rekam cenah can pugu. Masalah anak jeung bapak nama nah cuma sekalian sudah kapan jeung indungna Ya tuh Pak RW ayeuna mah ayolah orang bebarengan ngarona deui. ya urang bejaan heula RW na ieu Pak tadi itu bayar yang warga ya galulung ya laporan dari heula tadi jadi ungkap Asal luas gitu ya naon kawinkeun tuh lain warga laporan nah surat itu ilmu urang teh na teh rawan walaupun teh meureunnan mitos baheula lah eta teh cenah aya tuyul deui coba jelema makanya anakna kan lamun teh mah heueuh eta anakna yang loba urang ingu jual dengan ulah duit terus di mana wae geuninganan saha anu geus kaleunitan teh loba Ya justru eta aya mantak ka di laporan seueur teh. Ieu kan kamari Kamari iya nah. sabaraha aja jalan Sabaraha? aja deh 2 juta sudah. ya mah tuh ieu cenah marake tali cenah aya tuyul teh dibeungkeut duit teh gulung kalian ame hararesieun tuyul mukana geura geura bareunangkeun tuh geus ku tuyul mah Ngarah teh disaeun. tuyul apa nanti mana teh ya oh baheula bisa ku beuyeuk di kalian teh itu teh namanya coba duit lagi gede 2 juta spaghetti berarti jam kumaha teh rek dibareunangkeun tuyulna ya itu mah kieu we nitipna lantaran urang teh ngaran dibalik kawan maling nu jelema teh karena aya oge ayeuna teh kana mistik deui eta tuyul ngaran lagi kehidupan lah sampai teh jelema bisa wae ada modelan maling bisa tuyul oge bisa lamun payu mah jigana zaman ayeuna mah kan kita lagi digadekeun Nyanggeus ayeuna mah kieu we, eta mah urang babarengan, urang teangan. Tuyulna mun beunang beunang saha anu nginguna, geus urang gebuka anu nginguna sekalian. Kak solosina ieu mun beunang wakal ieu. Bari gede tong digebukan aya mah jamana lain deui. Sok jana deui ka dieu ka abdi. Arek-arek diingu kataku ku Pak RW gitu. Wah, bingung nama. Jika kamu bingung mah bukan kan kurang omongan weh, gitu kan mun jelema tuh sujak itu geus duit. Bilangna sabaraha ya? 2 juta. 2 juta. Karek si Kurang Ujang, penta kurang betul lain. manana. Itu saya kumaha tuh? yang enggak lah nama orang teang lah Orang gerakkeun. diintip diintip cepat Pancing lah pancing. aing kieu cenah alamun anu ngingut tuyul geungeuna teh sok ka tukang teh na urang perhatikeun anu geungeuna ka tukang Nah, gitu. urang intip kitu cenah Pokoknya mah anu ngagandong lengan ka tukang berarti eta urang mah jelemanya. cenah Mamun aya kolot ngagandong budak di tengeulan. Oh, mau Pak tadi itu kita mulai wakar itu. Ah, oh iya. Adalah ka dieu.
orang dengan solusi orang ngobrol. Ya udah, ayo mah ieu lah. Urang sering ke heula we. Itu rondana tuh giatkeun rondana. Ya tuh gitu we, baru we di abdi kan ya lari libur baru we. Dari abdi mah geus jadi wadahna. KDW nama kanu sejen-sejen sing terapi nu duit teh kitu. Ya tuh satunya baru we. Oh iya. Teu nuhun nya ieu na. Ya, mana orangnya? Ya, Bu. Sok sing ieu lah, didoakeun sing buru-buru beunang. Assalamualaikum. Salam.